Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber dongeng Mang Cecep Goro Bacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Siti Nurani bagian kedua. Ieu yasana Bapak A. Tholib. Satu acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu parantos satia satuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun ieu dongeng Mang Cecep Goro Bacep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ibuna henteu ngawalar kana panyeksekan rakana ngan katingali pasemona sapertos anu ngangluh da cisocana nyalangkrung siga anu nangis. Nya kitu deui Siti Nurani ngeluk tungkul isineun ku Ramana tapi bangun anu ngalamun kawas aya nu keur dipiemot. Ibuna Siti Nurani cengkat saparantos nyusut socana nyarios karakana. Sumuhun mamana abdi oge mangkukna teh kadongkapan Ceu Haji. Maksadkeun teh ngangkir hoyong dibantuan sanggemna ulah teu sumping sakantenan sareng si Nyai. Nyapek bae atuh bareng bae salerea keun bae di imah mah da aya si Iming jeung salakina da moal indit Umar mah ongkoh ka karaoge cager moal waket titah digawe berat bisi karugrag sina tunggu wae di dieu. Nya da biasana Haji Latif mah ari ka sawah teh sok motong domba sagala tangtu wae moal kapigawe ku sorangan. Ka mama oge pesen ulah teu diwidian cenah ibuna hoyong dipangengangeunkeun gule jeung sate domba. Dasar Kang Haji teh sok teu kuhan teu surah kana bari mesem bingah tada sakaseneng kana gule sareng sate damelan istrina. Jong atuh nani geura sare bisi kaberangan isukan urang ka Pak Haji Latif sur ibuna miwarang kulem ka putrana. Ning Nurani mundur ti payeuneun Ibu Ramana teras lebat ka kamarna. Ari Ibu Ramana mah teras bae caralik di tepas payun cacarios bari ngaraleut duka nyarioskeun naon ku putrana Neng Siti Nurani nu di kamar henteu kakupingeun. Di jero kamar Neng Nurani damalna ngan kulusak tulisik bae henteu daekeun sare pikiranana kumalayang ingat ka poe isuk ku ibuna diajak babantu di Pak Haji Latif. Ras tadi Neng Nurani ingat kapancuran kajajak ka urang Bandung nu nyakeleungeun waktu aya oray. Kagambar ku atina rupana ngomongna sorana masih dedengeun nyelap sakecap-kecapna dina dengena kumalangkang kacipta rupana budina anu manis serina masih keneh dengleuleun cenah ceuk nyimimi batur ulina eta teh incuna Haji Latif. Aneh teu kaharati kunaon ieu teh bet make inget bae ka lalaki padahal panggih oge kakara ceuk di jero pikirna. Bet wani cukal cekeleungeun sagala tadi teh geus wulu jadi weh batal kudu wulu deui. Alusna we mama jeung ibu henteu terangeun lamun seug terangeun meureun nyesel disebut awewe teu boga temah wadi da di lembur mah eueuh atuh lalaki nu kitu teh. Sajeroni ngagoler Neng Nurani panonna mah nyeleuk bae henteu beunang dipeureumkeun hatena alewoh cacarita ngomong sajeroning pikirna.
nepi kageus leuwih tengah peuting kakara bisa ngarejep nepi kadur bedug subuh oge. Nyi Nurani acan nyaring mun teu digeingkeun mah ku ibuna. Rebun keneh di buruan bumina Nyi Nurani geus ngagimbung nu nyala lamper, geus saragad marake papakean paranti ka sawah, paculna paseukeut-seukeut geus mararenah dipanggul dina tak-takna. Lolobana mah budak ngora anu ngahaja dihiras ku ramana Neng Nurani nyumponan panghiras ti Haji Latif. Sanggeus ramana Neng Nurani kaluar ti bumina mah bring bae ngaleut. Jiga barisan nuturkeun komando ramana Neng Nurani anu ti heula dituturkeun ku 10 barudak ngora ngejugjug ka lembur hilir ka lemburna Haji Latif. Tah geuning Den Hamid, akang teh mani teu jongjon pikiran, sieun teu sarumping, ceuk Haji Latif anu geus megat di lawang pakaranganna. Mung sakieu geuning Kang, ngan 10 jalmi anu bade ngarempugna oge. Da saleueur keperluan cenah barudakna nu disebut Den Hamid ramana Neng Nurani ngawalar ka Haji Latif. Cekap sakieu oge Den, resep akang mah asa jaman dikontrak ari loba batur teh. Ari Neng angkat ka dieu Den, Haji Latif teruskeun istrina Den Hamid. Dongkap manawi ti pengker moalami oge ka dieu. Mangga siapkeun, sur Haji Latif bari imut ka Den Hamid. Atuh bring bae aleutan teh arindit ka sawah diluluguan ku Den Hamid jeung Haji Latif. Geus tarapi ka sawah mah brang bae ngamimitian maracul saregutna keur da puguh geus biasa. Sakotakna dipajuk ku limaan diluluguan ku Haji Latif. Nu limaan deui diluluguan ku Den Hamid, barudak ngora teh digawena garatol naker. Cik tempo ka jalan mama, sugan geus ka dieu anu titonggoh teh, Ibu Haji miwarang kalanjangna. Mapagkeun Neng Eha kitu Ibu? Neng Eha, apan geus diangkir ku urang kamarina teh, sur Ibu Haji. Mangga, jawab lanjangna ngabig-brig lumpat ka sisi jalan arek mapagkeun Neng Eha jeung putrana. Panjang yuswa Neng, ari jol abdi. Bade mapag ari sumping, ceuk mamah ka Neng Eha nu nembe pisan jol kalawang pakarangan. Oloh eta Neng nganggo barang candak sagala rupi, upami miwarang weh ulah kunyalira, ceuk nyi mamah bari ngarongkong tolombong di eusi cau Ambon bodas nu dikelek ku Neng Nurani. Tuh manis sakieu baratna, mun aceuk mah lah lebar eta angkeng anu lengkeh diteulkeun ku tolombong, ceuk nyi mamah bari seuri. Lah aya-aya bae ari ceuk mamah, keur naon atuh ari lain keur ngelek tolombong. Ih ari Neng, ari angkeng nu model leungik mah matak resep nyangkeh nu maher atuh da. Matak lebar nu ningali ari dianggo nyangkeh tolombong mah. Ah dasar si aceuk mah. Sok etaeun lah poyokan. Sanes moyok Neng ari kitu mah, sok hayang jadi tolombong ngarah ada kana cangkeng nu geulis lah. Komo upami uningan mah dunungan aceuk moal teu lebareun. Nah saha dunungan teh aceuk? Kawas nu nyawe boga dunungan, sur Neng Nurani. Kieu tah Neng, dunungan aceuk oge, ceuk nyi mamah bari ngacungkeun jempolna. Ibuna Neng Nurani geus dugi ka bumina Haji Latif. Ari Neng Nurani diselang guguyon heula jeung lanjang Haji Latif, angkatna lalaunan pisan jeung nyi mamah. Nepi kaburuan imahna Haji Latif, Neng Nurani rada ngarandeg kapegat ku incuna Haji Latif nu keur meresihan motor Honda-na, nangtung bari seuri nyamperkeun ka anjeunna. Wilujeng enjing, ceuk Jang Mahruf nyarios ka Neng Nurani. Nuhun sawalarna, ceuk Neng Nurani bari rada tungkul, raraina rada nyiak bareurem eraeun ku nyi mamah. Mani olhok ningali ka Neng Nurani nu jiga geus wawuh kadununganana teh. Neng Nurani ngaleos ninggalkeun nyi mamah anu keur ngahuleng, angkatna rusuh naker teras lebet kapungkur bumina Haji Latif. Tah geuning Neng Ani, mani beuki geulis bae incu ibu teh, sur Ibu Haji ka Neng Nurani anu kakara lebet mukakeun panto dapur. Yap ka dieu geulis,
ibu mani geus sono. Neng Nurani munjungan ka Ibu Haji sarta gek bae calik caket bu ibuna ngiring barang damal. Estu henteu pisan tumamu di damelna parigel pisan. Ibu teh namanya nyangu wae subuh mah. Da ngadamel rencangna mah ngantosan Neng, sur Ibu Haji. Keur kitu Nyi Mamah mukakeun panto dapur bari ngelek tolombong di isi Cau Ambon disanggakeun ka Ibu Haji. Cau ti mana eta teh Mamah? Mane galode kieu. Candak Neng teh Ibu, ku abdi diselangan dipangbantunkeun. Eulo mane nyasahkeun nya nganggo kikintunan sagala. Sareng abot geuning ieu teh. Ku arageung kieu ieu mah Cau Ambon teh. Sur Ibu Haji. Ah, tambih lumayan bae Ibu peperiheun anu sae teu aya. Sur Neng eha ka Ibu Haji. Atuh nuhun Neneng, keur didamelkeun teh nganggo cacandakan segala rupi. Ibu Haji Neng eha sareng putrana didaramelna bari ngarobrol di pawon di laladenan ku Nyi Mamah. Wanci pecat sawad nu di dapur geus sadia dahareun keur nganteran anu di sawah sangguna dibungkusan satimbal-satimbal. Rencangna dibungkusan sambalna jeung seupan dipisah-pisah. Nu amisna kolak waluh dina panci sendok jeung piringna geus diwadahan kana tolombong jeung cangkir keur ngaleueutna. Nyi Mamah ngelek tolombong bari ngajingjing teko di eusi cai dibarengan ku Neng Nurani anu ngelek said sangu jeung ngajingjing jingjingan hoe di eusi rencangna jeung kolak anu amis-amisna. Diburuan Neng Nurani rada ngareret ka lebah motor tapi henteu mendakan nu bogana manahna rada hanjakaleun tapi henteu geruh tonggoy bae lempang nuturkeun Nyi Mamah. Nu di sawah nu maracul tenagana geus mimiti leuseuh harita geus meh pukul 8 geus ngamimitian loba nu geus karasa cangkel bari ngareret ka lebah jajalaneun nu arek nganteran. Katembong digarawena saregut deui ari geus katembongan mah ti lebah jalan nu nganteran geus datang. Sieuneun henteu kapilih hariwangeun henteu ka absen. Aup, ulah diteuhak jang maculna. Ari berat mah da kudu mindang atuh digawe di sawah mah, ceuk Haji Latif ka incuna nu keur ngageduk macul ngabarubuh galengan nyelangan akina. Mahrub henteu nembalan tonggoy bae manehna digawe kesangna tina awakna geus ngucur maseuhan sakabeh awakna sanajan tanagana bedas oge. Bubuhan budak ngoratul ahli olahraga ari macul mah dalang ka atuh di kota mah leungeunna geus mimiti meledog. Loba nu geus bohak tapak doran cangkeng geus karasa panas. Nyi Mamah jeung Neng Nurani anu nganteran ngaliwatan galang anu keur dipigawe ku Mahrub. Neng Nurani ngareret kitu deui Mahrub hatena dagdig dugratug itu ieu kapi asem. Ingat ka poe kamari patarema leungeun kapaksa ku aya oray. Den Hamid ka kuping ngagero ka barudakna anu keur maracul. Geus barudak heula gara babarasi heula leungeun. Bring bae barudak teh nyalampurkeun lebah galang nu rada gede nu biasa dipake dalahar kanu digarawe. Neng Nurani jeung Nyi Mamah tarampil pisan bubuhan geus biasa ngabagi-bagi dahareun kanu digarawe teh brak bae sarere dalahar. Mani paronyo pisan bubuhan tas carape. Ari Pak Haji Latif mah ngariung tiluan jeung Den Hamid jeung Mahrub di laladenan ku Neng Nurani jeung Nyi Mamah. Putu teh Kang Haji sok ngeresakeun geuning nyepeng doran, sur Den Hamid ka Haji Latif. Nya sok rajeun ieu maki Mahrub saban ka dieu oge Den rupina bae rada nurun ka indung. Da bapana mah tara-tara acan nincak ka sawah oge bangun ari jid kana taneuh jablog teh, sur Haji Latif. Di mana didamelna teh Cep? Den Hamid daros ka Mahrub. Di Jawatan Perikanan Darat manawi. Oh, paingan atuh sakaresep sareng Mama. Da Mama oge baheula digawe teh di Jawatan Pertanian. Sumuhun, Mahrub ngahaminan kana carios Den Hamid. Ti bubudak sanyana Mama resep di sawah di kebon teh ngan kakara ayeuna kalakon. Danya oge digawe di Jawatan Pertanian. Ari prak mah keur ngora teh henteu.
nya kitu teh awe ngatur tina meja Surden Hamid neraskeun cariosna. Mahruf mah ngan sumuhun-sumuhun bae diajak ngobrol ku Den Hamid teh ari hatena mah da keur madap kanu keur deku dina galang gigireun Den Hamid. Panona mindang maling-maling ngareret Kaneng Nurani anu geus montel aya dina atina. Barudak nu ngabantuan macul di Pak Haji oge sanajan dalaharna marisah ti anu tiluan panona mah henteu woleh-woleh ngareret Kaneng Nurani bangun anu sirikeun pedah anggang tinu nganteran. Di antara Durahman anakna Pakarta nu pangpangna aya hate Kaneng Nurani jadi inceran baturna. Durahman ngadak-ngadak lungguh gawena ret deui Kaneng Nurani beri bangun anu keheul hatena timburuan ka Mahruf. Beres daharna terus sadarea ngamimitian deui digawe Ning Nurani jeung Nyi Mamah meresan wadah urut dalahar terus balik deui mapai galangan. Jig wae geus dahar mah balik au keun wae ku aki urang teruskeun bisinya dari awak log baeng ke moal bisa ngantor cuk Pak Haji Latif ka incuna. Mahruf anu satadina ngan sakadar rek mantuan daharna ka sawahna teh ayeuna aya pangjurung akina nitah balik atuh hatena atohun pisan. Ieu badog bawa aup tadi dina liliwatan aya cau geus kolot sakalian pangnuarkeun cuk Pak Haji Latif ka incuna beri ngasongkeun bedogna nu geus dilaan tina sorenanana. Mahruf balik ngagedig bari nyoren bedog jalana motong ka jalan nu beras ka kebon nu aya tangkal cau panuduhan akina. Ning Nurani jeung Nyi Mamah anu balik nganteran saja jalan gawena gugonjakan henteu nyarahun Mahruf oge geus balik motong jalan anu brasna ka kebon anu arek kaliwatanku manehna. Tah Neng, eta dunungan acek teh meuni mencrangnya Neng, bubuhan wedalan kota hade sipuhan jiga bintang film wae eta mah. Tok bae keur ce Mama. Da ka abdi mah teu daekeun barina oge ceuk Neng Nurani bari imut. Acek mah da boga kangkasan piraku deui daekeun ka acek mah barina oge ku acek mah sieun Den Mahrupna oge. Aeh nya kamana kangkasan teh ceuk henteu ka tembong ka sawah dipiwarang ku Pak Haji ka sadarekna ka Cimahi nyandak domba. Taingan atuh cek Mamah teh beger deui ari kangkasan keur eueuh mah. Top bibi milih anu mana kayayang teh tadi geuning loba anu maracul. Aya nya Neng nu rada herang nu mantuan macul ge saha eta teh Neng nu koneng rada jangkung gede rada leutik nu buukna rada galing teh. Neng Nurani gumujang jeung sirikeun Nyi Mamah. Mani diborong si bibi mah nyaritana teh make aya jangkung gede rada leutik sagala. Laras eta nu jangkung geuning koneng salirana seseg tapi henteu gede teuing rada galing-galing. Heuheuy deuh eta mah rada ngora Neng setengah mencrang nu kitu teh. Teu uyahan ce Mamah mah kawas nu weureu weh lalampahan teh make aya setengah mencrang sagala rupa ceuk Neng Nurani bari ngagaplok nenggel kana tonggong Nyi Mamah. Durahman eta mah ce Mamah putra Pakarta anu di lembur kaler teh. Kutan eta mah putra nu beunghar geuning ari putra Pakarta mah paingan atuh rada-rada herang ceuk Nyi Mamah bari henteu weleh seuseurean. Ih ku awas ce Mamah ari kanu kitu mah bejakeun geurake ka kangkasan mangga wae diwartoskeun oge sugan wae kangkasan megatkeun ngarah acek bisa milih deui. Heuheuy deuh resep Neng meni aya 10 pilihan teh. Da baroga pamajikan sawarehna mah eta teh ce Mamah nu lengoh keneh mah ngan limaan eta nu ngarempug macul teh. Nyi Mamah jeung Neng Nurani lalempang geus tepi ka kebon lebah Mahruf nu keur diuk dina tangkal cau anu geus ngagoler beunang nuar bari ngalamun kahalangan ku pagar lalampuan jeung tangkal jamras dina liliwatan sisi jalan nu kaliwatan Neng Nurani jeung Nyi Mamah. Manehna curing hak ngadengekeun nu keur guguyon silih gonjakna Nyi Mamah jeung Neng Nurani. Barang Nyi Mamah jeung Neng Nurani nepi ka lebah Mahruf nu keur lalempang teh digebah ku nu aya di sisi pagar. Oh ya,
Samarukna teh eueuh nu ngadengekeun, ceuk Jang Mahrup bari nangtung di sisi pagar. Atuh Nyi Mamah jeung Neng Nurani anu teu nyangka baris aya nu ngagebah rareuwaseun bari ngoceak. Jingjinganana lesot tina leungeunna, hadena piring wadah mah pageuh dikelek dina tolombong ku Nyi Mamah. "Hei sia setan, meuni reuwas," ceuk Nyi Mamah bari ngajerit. Ari Neng Nurani mah luncat bakat ku reuwaseun, jingjingan nu dieusi panci urut kolak jeung cangkir ragragan kana gawir jeung teko urut wadah cai teh payatak dina kotakan sawarehna dina solokan leutik. Ari Mahrup mah seserian bari nyamperkeun anu kerting harulang bakat ku reuwaseun digebah ku manehna. Neng Nurani anu keur nyeklan anganna anu keur ratug bakat ku reuwas ngareret ka Mahrup anu harita ngalengkahan pagar bari nyamperkeun. Ngareurewas jadi weh jingjingan ragrag kana kotakan, ceuk Neng Nurani bari rada baeud. "Ih, ari Aden sok ngareurewas, geus weh kalepasan ku abi disebut setan. Dabongan Aden nu kitu teh," ceuk Nyi Mamah. Mahrup teu nembalan ka Nyi Mamah, anggur terus tuturubun ka handap nyokot cangkir jeung panci. Teko jeung jingjingan anu bayatak ku manehna dicokotan dibawa ka luhur ka jalan nu dipake narangtung ku Neng Nurani jeung Nyi Mamah. "Punten wae Neng, menawi teh moal reuwas sareng moal bendu, borok ku abdi teh digebah," ceuk Mahrup ka Neng Nurani nu masih keneh baeud. "Ah, henteu, keheul soteh da eta atuh reuwas," sur Neng Nurani bari rada imut sarta terus tungkul raraina beureum socana rada ngadila ka Mahrup. Harita Mahrup hatena ngageter lain ratug reuwas tapi hatena pinuh ku asih jeung deudeuh ningalina teu ngiceup-ngiceup ka Neng Nurani anu keur tungkul. Ka tembongna ku Mahrup Neng Nurani teh beuki geulis jeung beuki kayung-yun bae. Hatena kebak ku rasa cinta asmara anu munggaran minuhan kana hatena. Ari Nyi Mamah mah nyenghel bae seureuletik ningali ka Neng Nurani bari ngareret ningali ka Mahrup dina hatena mah bungah jeung nyarita kieu. Mani nurup cepu pantas mun jadi salaki jeung pamajikan teh nu geulis meunangkeun nu kasep. Neng Nurani anu geus cengkat ngareret ka Nyi Mamah nu keur neuteup ka anjeunna bari ret deui. "Kunaon ari ce Mamah bet ningali bae kawas anu kakara panggih jeung abdi teh," sur Neng Nurani bari nyurungkeun kana tak-tak Nyi Mamah. "Heuheuy deh, mani lucu atuh da mata kresep Neng, asa ningali dina film ningal nu geulis jeung nu nya Aden." "Naon ce Mamah, make film sagala ari nyarios teh," ceuk Mahrup bari terus ngalengkahan deui pagar nyokot caut ti kebon dipanggul jeung ngajingjing waluh gede dibawa ka jalan beunangna ngalatih kebon akina. "Ayo anggur aceuk urang balik," ceuk Mahrup maksudna mah ka Neng Nurani. Nyi Mamah jeung Neng Nurani baralik diiringkeun ku Mahrup nu manggul cau bari ngajingjing waluh. Mahrup hatena kumejot hayang bareng lempang ngarendeng tapi era ku Nyi Mamah bari lempang bari naksir nu keur angkat. Neng Nurani nu nganggo raksukan kabaya pulas bulau langit ditiung ku tiung bodas buatan Malaya disinjang rereng adu manis nengahan bitis da puguh entas nyaba sawah. Imitna nu dempok biola, angkatna nu geulis mani ngagiplek keplok cendol cenah ceuk barudak ngora teh mah. Jengkatna keneung nu semu beureum jeung kembang ros nu ligar merengan kolenyaina bitis nu bonyo tur bodas bersih nambahan gegetna jeung ngageterna hate nu keur nuturkeun. Mahrup ngarenghap kawas nu kabungbulengan pikiranana anteng meleng anu keur dituturkeun dina hatena mah nyarita. Teu sangka di kampung betanggih jeung kembang nu jadi sisi wahangan. Lamun seug pareng teh daekeun rek disimpen dina pot dihade-hade keur eusi gedong. Harita Mahrup anu keur malaweung panonna balangah teu ningali tincakeun keur dipake neuteup kanu demplon hatena keur pinuh ku lamunan. Ngalamun nu aya di hareupeunana batu dina jajalaneun teu katembongeun geus katajong ku sukuna nu keur dilengkahkeun.
Aduh, Mahrup ngagerobari aduh-aduhan. Indung sukuna baloboran ku getih ti tajong kana batu, manehna ngalesotkeun cau nu dipanggul jeung dijingjing. Neng Nurani ngalieu ka tukang nempo Mahrup anu keur nyekel sukuna nyerieun urut ti tajong, getihna ngucur kana taneuh. Nyi Mamah mah kalah bibirigi digan nempo getih baloboran teh lain nulungan anggur undur-unduran gilaeun nempo indung suku Mahrup anu kukuna calangap teh. Neng Nurani nyamperkeun gek cingogo hareupeun Mahrup bari nyekel indung suku Mahrup nu pinuh ku getih. Mahrup diuk dina taneuh Neng Nurani nilas anak cau di sisi kebon, raheutna dikumbah ku cait teh tina teko, dikucuran ku getah cau ku siwal ngodok saputangan tina jero kutangna. Ret ret indung sukuna dibeungkeut ku saputangan, kukuna anu calangap dirapetkeun deui. Aduh, nuhun Neng, cek Mahrup sorana kadengena rada ngadaregdeg, ngagetara ka bawa ku soraja jantungna anu ratug. Savangsulna sur Neng Nurani raraina rada nyiak semu berem, bari rada ngalies ngabalieur miceun paneuteup Mahrup. Mahrup lempangna ingkud-ingkudan bari manggul waluh cauna anu dijingjing digotong jeung Neng Nurani, ari babawaan Neng Nurani dibawa ku Nyi Mamah. Atuh lalempangna teh ayeuna mah lalaunan pisan, teu ari ku balas eureun kagokeun ku sukuna anu nyeri urut ti tajong jeung kaganggu ku bari ngagotong cau. Ibu Eha jeung Ibu Haji nuju caralik dina teras bumina nembe bareres masak di pawon. Nah bet lalila teuing anu nganteran teh mending ngarampleng kapiheulaan beres kuno di dapur, suri Ibu Haji nyarios ka Ibu Eha. Laras ceuk, nah tararas kamarana nya, suri Ibu Eha malik naros ka Ibu Haji. Itu geuning paingan eta bari mawa cau, suri Ibu Haji bari ningalieun kanu kakara daratang. Kunaon jiga ingkud putu teh nya ceuk, buah kapancong ku pacul, itu sukuna jiga dibabar ku lamak, suri Ibu Eha. Nu lempang beuki deukeut ngajugjug ka payuneun nu keur calik. Kamana heula Mamah mending ngampleng, jeung kunaon Mahrup jiga nu cingkud, eta jiga nu raheut make dibeungkeut kitu suku teh. Memeh nembalan teh Nyi Mamah seuri heula. Anu mawi nuar cau heula pugo oge ibu, sareng eta sampean den Mahrup najong batu. Nah atuh au balangah lempang teh kawas nu bari luak liuk lempang teh. Nyaho-nyaho suku mah eueuh panonan, sur Ibu Haji bari gumujang. Ari dina manahna mah geus teg bae incuna teh kabengbat ku putra tamuna. Henteu coplok kukuna cep, heug sok nyeri ari ti tajong keur balangah mah, sur Ibu Eha ngiring naros ka Mahrup. Henteu mung rada calangap kukuna sakedik, ceuk Mahrup. Beungeutna rada semu bareureum isineun ku ninina jeung ki Ibu Neng Nurani. Jeung gara kacai heula kumbah sukuna bisi katumpangan jaram, engke ari geus teu cai ubaran ku yodium. Sur Ibu Haji bari mukakeun panto nyandak salin keur Mahrup sareng sabun dipasihkeun ka incuna. Bari ingkud-ingkudan Mahrup indit kacai arek babaresih dituturkeun ku Nyi Mamah nu rek mangnyeuseukeun baju Mahrup nu pinuh ku taneuh urut macul. Di caina Mahrup teu lila balikna geus beunang salin ku pakean anu bersih, bari nyekel saputangan Neng Nurani beunang nyeuseuh. Neng Nurani oge sareng ibuna arangkat kacai nyamperkeun ka Nyi Mamah anu keur nyeusehan pakean Mahrup. Tuluy Mahrup ngiciskeun saputangan di kamarna sarta ngubaran sukuna anu ti tajong dibeungkeut ku perban anu salilana sadia di ninikna. Geus beres mah dangdan jeung nyisiran gek bae Mahrup diuk dina kursi di tepas hareup bari maca majalah bawana ti Bandung. Kira-kira meh wanci bedug lohor nu ti sawah geus daratang ngagulung di dapur keur diparab di laladenan ku Nyi Mamah jeung Ibu Haji. Baralikna di bahanan sangu jeung bungkusan sate domba serta dibarere rokok sabungkus sewang, bangun galumbira pisan baralikna teh da puguh ka beuli hatena pinuh beteungna jaba merekat sagala. Ngandurahman bae anu rada mesum teh teh jiga babaturan anak manehna mah lempangna tungkul ku baturna saja jalan pada ngagonjak. Kon wae Durahman tong dianggo ngaruk loba keneh kerak leuweung lah pira oge awewe, ceuk Rukma ngupahan ka Durahman. Ah dan tenan naon atuh Rukma, da barina oge kuring mah ka Nurani teh asa kadulur
sepeda ka anak guru lain-lain oge, cek Durahman ngajawab karukma. Tapi ari dina hate nama Durahman teh ngarasa perih jeung ngarasa sieun kasilih cintana Kaneng Nurani ku semah urang Bandung muka tembongna aya budi Kaneng Nurani. Waktosna kabujang saya pemirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.